keluar ke. Hampir berlaku. Proyek lah. Aduh, guys, namanya pernapasan guysnya. Balik gila. Apa dong? Ayo nama tuang tanding latihan duel. Oh, gelut gitu. Gelut. Nah, gelut pernapasan. Gelut. Mana jeung mana? Dia jeung mana? Mana? Main samsakna lah. Aduh, berapa nyeri. Sok enak main lah. Dia jeung tangkal we. Main mah mau balik. Oh, mau baliknya. Masih play namanya. Sok enak. Tanding masing-masing gola latihan. Sok enak. Oke, mulai enak. Mana Kadio? Mau ngana kabarangan Kadio? Gelut ya. Ini dasar-dasarnya loh. Lamun misalkan area ek musuhnya yo. Ngalikeun. Yok. Ini tonjok ya, tah kena banget. Banget. Kalau begitu Yuk, di yuk. Non, kanan teh teh. kena bujal. Oh, kena Oke. bujal. Kalau di kita. Masih gue panci. Lain pancet teh. Jurus bangkong sapintrong. Itu nya. Oh, pancet. Bangkong sapintrong eta teh. Beda. Tah, kitu barudak. Eta teh jurusna ngaranna bangkong sapintrong. Apa? Aya hiji deui ya jurus anu pamungkasna. Oh, Yang apa? non. Ngaranna teh tengek heulai. Bang. Ya, tak apanya ya, Li. Bruh. Pokoknya pokoknya mah latihan cing bener nya. Ieu Pak rek kaca heula aduh mules. Hayang dengan jukutnya. Ya sok lah terserahnya. Jukutnya Pokoknya di kartunya. Cek kaca heula nya upanya. Latihan heula. Aduh, ngambil Pak. Aduh. Pak, yo, Pak. Yo nya. Islami sabaraha tahun? Ya, tukang ieu aduh. Aduh, palangkang kamu teh. Suganya sanes dulu. Ya, Bung. Bibi anu ketarakan mana wae sok sia. Bibi mah cicing gitu gede kamar mana sih? Tapi ngipu gak budak? Boga dua. Ya, iya. Bibi cara di ayu, cicing. Masih alami. Ya. Alayu tempo. Aya panggung. Ning bangun Alayu. balandongan. Aya balandongan itu di badak. Oh, di Ciamis mah loba. Orang balandongan halus gitu. Mau di kampung mah. Sering nguling ka kota. Oh, gitu. Ameng teh katro. Tapi kalau orang mau nyanyi di dinya bisa semua? Bisanya? Ya, balandongan. Awak anu wisna-wisna. Eta mah di kampung nih di modern. Kurang itu aja nyanyi anya. Kedengnya jadi penonton setia, heuh. Ayo puri itu. Iya sih mama mah ngerakeun wae. Neng gelis. Ih, sahanya. Sana menarik nih. Indah. Oh gila. Tidak bisa nanti gitu mah cocoknya. Duet di belakang di minumnya. Duet pokoknya mah nyanyi gitu. Yuk di belakang di kampung biasa masuk nyanyi gitu tak. Nyanyi dangdut. Lain lagu si Welly apa? Lagu si Welly. Lain. Baik berarti pokoknya namanya ini angkatnya. Ya, nah apa tuh anu lagu anu lupa semua. Sok coba heula. Kadang nya sok. Kumaha? Pengadangan pun mah. Apa semua? Apa lu? Butut gitu ya suara. Oh butut? Oke, gelas tuh kira. Eta kana naonan sih nyerahkeun ka Cida. Arah mah sadar kenapa dia? Naik keluar. Wah mana? Balik we jam. Teu nyaho tuh ting saha. Nu burung bae. Aing ngalah. Oh, sarangku. Ayo. Heula atuh mah. Oh, iya.
aing. Iya gerak, iya tapi gerak. Ieu teh budak geulis semua. Jaga ya teh, ulah sinak mana naik. Dia salah kan. Retakan ginjal kau. Ih, kayak wae eta teh jelema teh di mana deui? Uyuhan zaman ayeuna mah nggak mungkin aya nu kitu. Calana di luar, terus teh make sepatu bot. Aduh. Jelema teh orang mana deui? Aing Leuwih sepatu astagfirullah. Aduh, jeung aing mah mana sarap. Turun mana neng? aing geus mah. Aing ya. Jauh dari beauty geus halus semua. Miskin mah. Urang aja dulu lah. Itu si Ujang gergelut. Si Ujang gergelut. Woi. Anjing mama kita naik. Bingung aing. Latihan datang. Tugasnya bukas mah naon teh. Itu pernah kakek. Rame gitu, aya naon ya? Aduh, Neng, itu naon sih meni ribut gitu aya naon? Kan tadi tuh tinggalin kami juga dulu. Aduh, tadi teh ngajakan duetnya di luar tuh dulu, ngajakan dadangdutan lah gandeng gitu tah. Tinggali geura tuh selempak lagi di luar. Tuh itu teh baru udah kelatihan tanding, lain gelut. Aku disangkana jigana gelut meureun. Jika namanya, soalnya kan kayak pelatihnya nih, tinggali tuh. Kan abi pelatihna ieu kacai heula. Aduh, cong yuk. Yuk. Tinggal lah. Cong misalkan Cong dong. dipisahkan. Oh bener lah. Yuk. Gas. Aduh, ieu aya naon ieu Itu nya? naon sih, itu naon? Yuk. Ini masalah naon lah ya? Sok hiji-hiji teh. Iya, tadi teh si teh gerelut kabeh teh. Gergelut atuh. Yo, atuh pan hati-hati mun lu gergelut tuh kieu teh. Disangka negara luar barudak. Teu apa. Nya, Iya. neng gergelutnya. Ih, maklum ya teh orang kampung nih, jadi masih terang. Di mana ya teh? Juga di kampung. Si Ujang teu aku kawan. Terus ya. Wah, mana teh? Aduh, si Wana Jadi kieu ya? Lain tadi. Hah? Aduh, ulah kitunya ya. Jadi kieu ya nya, kita salah paham betul ya nya. Ya teh caritana teh kelatihan orang teh ieu baru percaya diri ya. Murid-murid abi ya kan. Murid-murid abi. Tujuh latihan beri tanding. Akang teh salah paham. Ieu teh nuju latihan sanes garaleut. Itu Naon itu teh? latihan tanding ke provinsi Di silat Sinat apa nah? di Silat Indonesia ini. Oh gitu. Oh, dia teh. Jadi salah paham katanya. Suatu udah gergelut teh berapa? Aneh. Geus emak teh tengah bejaan. Oh, iya nyari. Ya, jadi nyakeun pemajikan aing. Jadi, ya, munan ieu intina. Urang teh lamunan naon kudu tabayun heula, kudu tingali heula. Wah, langsung main eksekusi di mana-mananya. Nah, jadi kieu mah tos ke masalah nanya. Lo kana mah campuran atuh kan ada salah paham ieu mah. Itu natunya gangnya, atuh ambutan bisa aja. Tenangnya ada. Ya. Wah, ayo ka dia kan dia. Canak deui nya. Canak deui tah. Canak sekalian dia. Ya nu ieu canak. Oke. Alhamdulillah. Nek syuting di lokasi alun-alun beres. Atur nuhun ka budak presiden. Atur nuhun. Kade hilap. Like, like, comment, subscribe, atur nuhun nya. Dadah. Mudah-mudahan subscribe. Kemana, Pak? Putri Ding. Ya Allah, udah cepet Putri. Emang ketemu bapak orang. Bapak mana? Bapak orangnya emang orang original gitu kan ya kan? Jangan ya. Emang kece.
Jangan em mana jangan em. Putra Hasan. Ah, bagian. Hah? Wah, mana? Tadi anjing pokoknya. Wah, keunian aku naon eh. Begini. Oke, guys. Men Hai. Jadi mau saudara sih. Ini kenapa di sini, Bu? Ayo, yuk. Pokoknya mah tadi gitu oh. Eta teh jurus andalan orang. Bangkong sapintrong.